Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna Simkuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga sakitu pamardi simkuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri baraya dongeng Sunda di mana wae ayana. Simkuring bade ngawitan mendar dongeng manawi aya bahan katampi. Dongeng anu bade dipedar ku simkuring ieu asli rekaan simkuring. Mugia tesa ukur dongeng anu ngacapluk hungkul. Mangga nyangakeun cariosna sok der. Urang nyaritakeun heula carita nu lain. Nyaeta urang nyaritakeun kaayaan di lembur Panjilekan. Sabadatas ngayakeun hajat taramean tea. 7 poe sanggeusna sukabungah raramean hajat kawinan putrina Juragan Karya anu ngadahuk ka puternagan Kohar. Di imah Juragan Karya rame deui ku jalma tararatang, tatanggana nu deukeut oge nu jauh. Gan Kohar katingali aya di bumina Juragan Karya. Atuh tatangga-tatanggana anu ti panjawangan oge araraya. Tapi paciweuhna ayeuna mah beda. Lain paciweuh ku kabungah seperti harita, tapi paciweuh ku kasedih. Mun ditilik disidik-sidik tetela kumpulna para tetangga teh dina kaayaan keur kapapatenan. Katingali sabagian jalma keur nyieun pasaran, sabagian keur nyieun padung atur papan panghalang di jero kuburan. Nah, saha atuh anu maot itu meureun pananya nu baris kaluar dinu hayang apal anu zaman kiwari mah kepo. Mungguh mun dipilih kajero imahna Juragan Karya geus aya hiji layon anu ngacipat tos diruhut ku samping kubat. Di gigireunana katingal aya hiji wanuja anu keur nyingkat geurik teu aya lian ti di wulan sari anak sawelena awewe hijina Juragan Karya. Dihapit ku ibuna nyarira jeung ku istri tengah tuh tapi masih seger. Eta istrina Gan Kohar alias ibuna Tet Jamal anu harita tos tinggal ari baru. Tet Jamal teh dugi kana tulisna yang widi Allah azza wa jalla anu ngagaduhan sadaya jalma.
umur kawangkuh kupati ajal teu apal iraha datangna. Sadayana tos aya dina perjanjian manusia anu harita zaman di alam roh. Perjanjian manusia harita di zaman alam roh. Terus nu disimpan perjanjian eta dicatat di Lauh Mahfuz. Moal bisa diumum, moal datang, moal bisa diumum, moal bisa dihayang-hayang. Jodoh pati bagja cilaka sadayana. Jodoh pati bagja cilaka sadayana jadi katangtuan pangeran keur umatna anu kumelendang di alam tanah ieu. Kitu harita anu karandapan tutup zaman. Maot sabada pangantenan tungguh kulawargagan kohar kulawarga juragan karya mah berbeda asa anak hayam disamber heula. Ujug-ujug kapapatenan sanggeus suka bunga kumbira harita rangkuna kunaon tukang lantaran mah cek jamal dikah cenah teh nya ari sababna cenah aya tapak di pacok oray dina palebah beheungna. Mun disidik-sidik emang aya tatu dua ya tapak untuk oray. Kan anu jadi heran teh bahwa ciri-ciri keracunan gerak oray sanajan aya tapak untuk oray oge kalah mah ayeuna teh katingalna hias pisan ceuk nunggeus ningali ieu mah. Tiga anu beakeun getih eta mayit teh harita rentang katingali aya nu leumpang runtuhan guru ka imah dan karya ari pek teh eta teh mangkamin pelaku anu kapancenan ngalingakeun anu ngali kuburan. Mang Samin ngabejaan yen ngali kuburan teh geus hengse makam geus siap dieusian. Punten juragan itu keluar para rengse mangga bade dimiangkeun ayeuna. Nya tuh ari geus beres mah sok geura angkut bejaan nuliana siap-siap kitu. Pan diselatkeun geus kulawarga geus kumpul kabeh. Eta rek ngagotong saha nu rek ngagotongna tah wae. Kitu tembalna juragan karya kanan tani. Samin cumarita deui. Ios, tapi juragan. Abi pada sareng koman, keke sareng Kang Juro, anu baradas tanagana, deuk Mang Samin. Juragan karya, atuh sok gerak kumpulkeun atuh. Geus kitu mah bral wae miang ka astana sarea. Diwalti para awewe anu teu miang mah. Ibu-ibuna masak nyiapkeun jalma pake anu tas balik ti astana isi carapeun. Kitu deui enggulan oge teu milu ka astana. Nah, ari awewe mah tong milu ka astana. Naon? Katerangan anu nyebutkeun yen istri teu meunang ngilu ka astana teh samata-mata sok inggis ku bisi empan kusugan. Ari awewe mah pan rata-rata lemah komo dina kaayaan bela sungkawa mah jiwana lemah babari pisan kagodana teh. Kahiji bisa ngabarubahkeun jadi bakal nambahan kagiwur bisi kapiuhan ti pupuguh dimakan kan riweuh. Kaduana bisi sedih kalewatan teuing pan teu meunang kitu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge meunang sedih sabatas ngeluarkeun cai panon nanging hakna teu meunang sawaraan komo bari ngababaung mah pahing pisan
eta anu dijaga teh lamun sakirana kuat jeung moal jadi ngadoreksakeun mah nya cenah naon bag wae kan tetep lamun sae dibagi wae teu kacatur kitu kieu nama di astana teh da sakumaha ilahana wae geus pada ararapal ayeuna urang geus caritakeun sanggeus rengse ngurebkeun kabeh geus balali deui ka imahna juragan karya aligan kohal sakeluarga katu tetangga-tetanggana di kamayungan geus langsung balali ka imurna harita di imah juragan karya masih loba jelema keur ngariung bari ngobrol di selangku larang dahar Pok salah sahiji tetanggana juragan kohal keur ngariung buka obrolan ngaranna teh Momon lain Mang Samin cek Momon ngomongna ditujukeun ka Mang Samin eta kuring mah masih keneh kebeku keheran ku maotna Cep Jamal anu ngadadak pisan Mang Samin nembalan ari lain pan saha nyaho ari kecelakaan mah kan orai di mana nya bisa asup ke anggon penganten gitu cek Mang Samin pok Momon nempas sidik eta pisan anu jadi kebeku keheran oge tadi kuring ngilu mariksa sabundereun kamar penganten nya kamarnya penganten asana mah imet eueuh liang yang piasupeun anak orai boro-boro jang asupna orai liang jang noong pengantin oge eueuh rek di mana orai asup hiji jajaka orang dinya nyulungait nyiru mairan obrolanna Mang Samin jeung Momon Mang Samin pok nempas sia mah kana tuang tong wae matak dewisan sia jawab pamali deui noongan pengantin teh nyada si eta mah pagaweanana purah noongan pengantin kitu tembalna Momon dikitukeun teh kalahkan nyerengeh eta pamuda teh pok nempas seni eta mah senina mang senina anu kawin cenah bari nyokot dahareun camuil barang dahar lain ieu mah dari ieu cek Momon deui ka Mang Samin apan Mang mah tadi ngilu ngamandian lin Mang Samin nempas nya terus kumaha cek Mang Samin eta tapak kuntu oraina kumaha tah Mang jeung bisa dibeheungna kitu cik caritakeun Mang cek Momon ka Mang Samin deui samemeh neruskeun obrolanna Mang Samin luat heula terus ngomong semung harewos ieu mah urang we hungkul nya ulah uar ka batur bisa jadi fitnah cek Mang Samin nya sok Mang sok caritakeun Momon nempas malah si jajaka oge ngilu ngareungkeun bari ungut-unggutan lamun disidikeun secara tegas eta huntu teh jiga lain tapak huntu orai tah cek Momon terus kumaha Mang ku Mang disidikeun bari ngamandian teh kebeneran pas ngamandian teh posisi Mang teh deket cirahna jadi bisa awas karena beheungna Mang disidik-sidik pisan karena beheungna layona Cep Jamal nah bolongna teh rada gede
eta tatu tapak kuntuna teh. Tatu tapak kuntu teh ada gede. Namun ke orai mah kudu orai kadut meureun sangade kitu mah. Kuntuna jeung apanan orai anu matih mah teu aya anu gede kitu rata-rata. Orai nu gede mah eueuh beurahan. Paling oge orai kobra jeung alang-alang ka di urang mah aya orai kobra anu gede. Paling oge orai hejo, orai weling di urang mah. Yang orai berdulnya mang tempas si pemuda bari nungkupan sungutan ahan pi kasirieun. Hush, sia mah keur ngomong dari teh nempas wae. Terus naon atuh? Momon ngomong deui. Terus naon atuh mang? Cek pamanggih mang ari kitu. Mang Samin lanjutkeun omonganna. Teuing atuh mon mangge teu bisa ngareka-reka bisa salah euy. Jep wae jempe pada nyawang ku pamikiranna masing-masing. Ari di jero imah harita teh juragan karya keur ngabeberah nu jadi anakna. Dibarengan ku bojona Ibu Ratmi nu katelah. Harita teh tiluanana aya di kamarna Neng Wulan. Kamar panganten anu masih keneh loba papaesna ngahaja di endah-endah. Ari Neng Wulan nuju carik di sisi kasur. Bari angger alum pameunteunna. Pok wae Neng Wulan sumarios. Apa? Ibu? Kedah kumaha abdi teh atuh apa? Ibu? Naon-naon anu sawatara ka tukang karanapanku Ulan. Gering bener kejadian. Kitu saur Neng Wulan Sari ucapanana. Teras Neng Wulan nyarios deui. Naon anu diucapkeun ku Raden Kalaweuling kabuktos pisan apa? Saacan ramana nyaeta juragan karya Cumarita. Juragan karya ngarahuh heula. Narik napas meni berat ka cirina. Pok Ibu Ratmi nempas. Mohon apana? Eta pisan anu dipikasieun ku ibu teh. Ning kabuktos ancaman ti jurik siluman teh lain bohongan. Juragan karya nembe cumarios. Nya kitu pisan ibuna. Kitu pisan ibuna. Oge hidup Wulan. Tadi ku apa? Hidup buru-buru ditikahkeun teh. Ditikahkeun so teh supaya eta supaya jurik siluman aya nu ngalawan. Da sebenarna mah Cep Jamal teh lain pamuda polostrong kitu-kitu wae. Kitu-kitu oge didikanana Tebe Nasir anu geus kasohor di Panyawangan mah. Malah mah urang lembur urang oge nya sok kadaritu mun minta pitulungna. Kadang sok diangkir ku urang panjeukan. Papanan samemeh si Nyai kawinkeun oge. Tebe Nasir datang ka urang. Malahan naon-naon kejadian nu tumi bakal Nyai nya kan cerita hade Tebe Nasir. Ieu pisan kan Tebe Nasir teh dikawinkeun ka Jamal. Nah, tapi sakejadian kieu mah apa oge paluang ibuna teh kudu kumaha. Atuh kumaha atuh nya nasib anak buah Jabala. Tadi saberes ngurepkeun ka kohar pamitan bari ngabijaan yen di Panyawangan arek rembugan kolot-kolotan jeung Tebe Nasir rek ngabahas persoalan ieu cenah. Urang mah ninggal nu hasil ka Panyawangan.
kerjaan ayeuna mah dua kali dua saha oge bulan geus melodot pikiran pembas gawe heula persoalan ieu mah nya abang bawahan teh kebetulan teh hidup dan ieu mah urusan anu baris dari sekeunana itu kaputusana sawala harita kumaha lajengna ieu carios terus aya naon ieu teh anu pakuat pakaijeng jurig siluman antosan wae salajengna bandungan kumaha dicungna sakitu heula anu kapiatur kali deui nidasihapunten sagala kalepatan mugia urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag